Jalalain di dia tak langsung baik jahidil kufar bisayf wal munafikin bil lisan wal hujjah asak tategarana tah hayang boga tafsiran kos kitu teh kudu dibongkar heula. Masya Allah dumantak ngaji teh 5 tahun saya ngaji seberapa tahun 5 tahun dah kakarak bisa masak asal masak tah sakieu tah kapangi bade pejemon sakieu kada lagu jahe naon sakieu tuh pajar nyolok pan sakieu padahal mah masak teh caina sakieu gitu jahe makan husnuzon nya mah sok macem-macem. Nah ngaji seberapa tahun sama santri 10 tahun can percaya 10 tahun can percaya jadi santri encan dihitungkan kurang ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji sarap atuh dia ngasal di tangkang ngelel na yo sia tah itu kan kaitu gurah naik wari ngaji imriti ngaji jurumiyah ngaji naon gitu ngaranna ngaji imriti kemudian yakulu naik ke alfiyah juar makdum naik ke sulam naik ke ukudul juman naik ke samsiah naik ke usul fikih jamu mal ka uji 10 tahun. Entak lamun ngaji sabaraha usia masantren 10 tahun. Ya. Paling ge masak tengrak. Masak tengrak bisa letikeun. Set eta. Maksudna naon? Bawa ngaji. Jadi datang ka jeung asak. Letik we komporna set eta. Ngaji 2 jam, datang ngaji asak tengrak. Jago eta santri eta. Beh. Nu mentak balik pondok teh nyeun warteg nya na. Jago masak santri mah. Pasakan santri nu mana nu teu ngeunah. Pasakan santri nu mana nu teu ngeunah ngasak jengkol jadi nikmat jasa santri mah. Masak goreng gareng gungsang gaseng jangan ngeunah bae santri mah. Padahal mah bungbuna sajadi-jadina. Ye atuh masak. Emang aya nu bener santri masak tilok aya. Masak asem manya di konengan santri eta kos gitu geus pokok dibere daging tah dibere daging misalnya korban teu puguh masakna masak semur lain jahe lain masak geus puguh padang lain nyana mah asal asak diuyahan pokokna ente milu dahat jeung sate kaget isi konsep masak dari mana tapi sudah nyambel teu puguh tuh naon bae geus gucok kadinya geus pokona sambal teh kosi santri mah tah bawang cet cabe cet delan cet tarasi trek kadinya naon deui atuh ka dieu aya salap di kadinyakeun oncom ieu si sambal ala ulah nyebut sambal naon tapi geunahna luar biasa pohara eta pokona mah hese nyaritakeun konsep masak sate tapi ngeunahna pohara kunaon eta surah almarhum abah nu mantak ngeunah lantaran diciduhan bidadari. Coba percaya kan? Atuh cidu bidadari. Masyaallah. Nah, lamun itu betul, lamun di luar santri masak misalnya warteg sama teh mah dikihan jurig. Beda. Pada masakan santri mah di mana bae ngeunah? Ieu mah masak set, aju aya ge lauk asin, aju eueuh minyak eueuh naon ditenden di luhur sangu. Plak tutupan, geus 10 menit angkat, deuk asak deuk atah. Dahar. Ngeunah bae. Ngan paling emeng ge heuy atah. Cek emeng atah heuy. Kalau omong sia ka ditu nyinggir. Santri. Masya Allah. Pokoknya nu can pernah mondok rugi. Teu nyaho nikmatna dahar. Sakitu bae ulah wakang ngaji heula ini. Ulah wakang ngaji nikmatna dahar. Bae masyaallah lamun geus betah di pondok. Geus. Hajub kulantaran ngeunah atuh masak bae. Subuh. Kiai ka masjid nyana ngisikan. Sia jasa santri. Ngisikan set, kocek. Aduh maksudnya mah jang balik subuh meureun nyarap gitu. Gitu ge jam 10 masak deui. Nyana keneh.
nyana kene ke jam 2 masak deui nyana kene menjelang maghrib masak deui Masya Allah penting masak deui bae mantap kolot da isi teh beak ya beak mah dijual apa ya di dahar mah menjadi jual jasa di imah ge tilok kitu-kitu teh mah ai endek atuh ngabiayaan Masya Allah nikmat aja di pondok eta geus esa nyaritakeunana nginahna dahar di pondok teh kos kitu aya masana tapi di pondok mah kos kitu udah sengsirikeun ulah disengsirikeun setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun geus teu beuki dahar puasa bae nu puasa mah kabelah ditu da mikirnya aing geus kebal cenah cek yana mondok jipan kieu bae geus aing mah mal dahar mal masak gitu sia mal masak moal dahar mah milu tapi tapi bener asal geus rada kolot eta nyantri mah mulai Senin Kemis dipaksa dititah Senin Kemis mal lain cari pesantren modern puasa Senin Kemis puasa dipaksa tak guru di pesantren modern mah tahajud berjamaah duha berjamaah teu meunang digegerekeun biar nanti di rumahnya terbiasa kabeh dididik seperti gitu didinya na bener sieun ka guru beus itu menang poin dan lain sebagainya balik ka imah boro-boro tahajud jeung duha nu 5 waktu ge hanteu pesantren modern geus katingali ku urang ukula ka tajribah kolot loba nu bebeja ka kula tapi pesantren kos kieu mah lalawora cale-cale lalagaan atuh mah nya pesantren ucing-ucingan naonan atuh kolot di ucing-ucingan tapi diantepen bae orang terus ngaji deui kayak lalagaan 5 tahun kada terbentuk apa aya guru nu nitah Senin Kemis di pesantren-pesantren moal aya sadaek nanya geus bae teu jahos Senin Kemis ka belah dina mikir sorangan tina ngaji oh cek dibaca ku sorangan jina naonan di aing maca bae dipelaksanakeun henteu cek kana mulailah aing Senenan cek teh mulai Senin ke Kemis datang ka Zohor doang tapi ka ditu nemen tapi geus gak bentuk dah mulai sholat baik berjamaah kasar geus 5 genep tahun beset make sorban kadang-kadang salah kolor tah gak bentuk cek mulai andi mantap ulah digenggerekeun budak 1 tahun 2 itu budak ulin we sabar tahun di dina 3 tahun anta 3 tahun mah tua aja itu budak jantan pugu ngajian sabar tahun 5 tahun biarin udah sabar tahun budak 10 tahun kol ulin we kajeun dikira bener tuh tapi sadar sadar sorangan set nah apakah titah hudang dipeting teh dititahan ku kiai moal aya sa Indonesia nu nitahan hudang dipeting moal aya tapi nyana hudang sorangan kayak kababatur ngobrol bae sia ajun cenah tuh ngobrol bae pugurut nyana teh kamari mah nyana ge kos kitu ngobrol bae ka belah dieu na nyana ge tahajud nyana gara-gara eta padahal tahajud nah ini kesadaran kan hese kesadaran tuh Masya Allah nanti cerita moal bisa ngabongkar masalah karak 10 tahun moal tahun sebar tahun pesantren 15 di mana di anu nah rada deres ya si gadla ya aya takriran meboga ya budak bisa macan puguh tapi geus rada deres jadi aya masakna bakal uji kurang aja anu sekian tahun ngaji anu setah 15 tadi itu yes. Ayo pan ngaji kos kita kolot di garan jahidil kufar wal munafiqin ieu teh amilna hiji tapi 2 makmulna sedangkan berbeda hukum nah ieu kan hese nu kos kieu teh nantak Imam Jalaluddin bah langsung asak jahidil kufar bisae wal munafiqin bil lisan wal hujah munafik mah lain kudu di perangan tapi kul lisan jeung hujah sebab munafik mah zahir nama iman batin nama henteu sedangkan kangjeng
nahnu nahkumu bizahir wala nahkumu bis-sarair. Tuh, mantap cak usul fikih. Nah, fahkum bizahir wala tahkum bis-sarair. Ucapan Kangjeng nahnu nahkumu bizahir wala nahkumu bis-sarair. Beda itu mah hadis, wajib jadi kaidah. Fahkum bizahir wala tahkum bis-sarair. Di orang lamun ngadenge tahkum bizahir wala tahkum eta usul. Tapi lamun nyarita ke nahnu nahkumu eta hadis. Beda. Menang nyokot didinya jadi kaidah. Iya. Beda hukum. Tah.